Bos. Bos, mulai bos. Aing kapereupeunnan goblok. Yo yo yo, hello guys. Balik lagi dengan Kang Dang. Jadi ayeuna kita masih di India guys. Dan sekarang kita akan mencari tempat wisata lagi guys. Kumaha Jon? Ayeuna. Ayo bos. Nah, jadi ini suasana jalanan di India guys. Cangkimen, kacang kuaci permen, cangkimen. Wah, ternyata ada orang Indo juga di sini guys. Kurang tanya John. Bang. Orang Indo bang. Mun Kang, Nah, make bisa ya di dia. ya kumaha deui da di lemur mah teu bisa jualan Kang, setik-setik digerebeg. Komo ayeuna aya PPKM beki ketat Kang. Nya geus jualan di dieu kan daripada di lemur teh gawe. Anak pamajikan teu kaparaban. Sedih Kang ningalina ge. Sedih ningali budak hayang jajan urang teu bisa kukumaha. Asa teu guna urang sebagai bapak teh Kang. Masih geulanya penjabat negeri masing di imah ge tetep digaji. Ari urang untung teu sabaraha ari ayeuna ditita tutupnya. Mata geus jualan di dieu Kang. Ya, ayeuna masing semangat Kang nya daganganna sing laris. Amin. Nah, jadi begitulah keadaan sekarang guys. Sangat mengkhawatirkan sekali kan. Semoga kita bisa diberikan kesehatan dan kelancaran guys. Amin. Saya Kang Dang beserta jajaran klakson kampret India mohon undur diri guys. Terima kasih. Ku bajingan, tapi bukan penjahat perang yang selalu menikam tanpa belas kasihan.